barang itu kapake di imah ya numpuk di para rubuh ya. Urang bikin gitu ka jelema-jelema nu balangsak sok nongkrong di pos ya. Sok ngararonten cenah mah. Imah kapake sekarang mengantung yang berat ya. Tahunya ya manehna teh baru usaha ya. Barangnya anyar kene ieu mah barang bagus kabeh ya. Sodakokeun wae ah. Kira aku jelema beunghar teh sodako. Kumaha ieu konten teh. Yo, ada dulu kurang karunya lamun misalkan kan hiji teh rusak hiji teh deui. Oh, konten orang geus awus banyak. Orang ngadualah menajat kesaning Allah. Lare itu menang biasa mah kadieu ku jelema beunghar mah. Baturan urang sekali ge sok rada eta. Peka manehna mah kana alat kieu mah. Sebenarnya jelema beunghar eta teh ada imbang gitu ka urang. Teuing urang tuh pikiran manehna muja di mana ada korban di urang mah. Orangnya bangkong atau mujana guys itu. Nawaknya kesrek cenah gitu. Kebenarannya keur karumpul ya jelema-jelema balalangsak teh ieu ke beban ieu teh nu kieu teh sampah masyarakat nu kieu teh ya. Assalamualaikum. Salam, woi, anjir. Kebenaran oge ya. Aduh, apa nama aing sungkem orang kaya turun mah. Gadak naon teh, Wak? Iya, orang di imah boga barang teu kapake ieu teh. Anyar meuli tadi isuk, cuma ieu mah iseng we ngajaran gitu. Tuh, ieu mah raranyakeun can kapake. Kang dia. Aya naon saksian barang anyar teh orang kaya. Cuma dipikir-pikir teh ieu mah sigana teh sampah hungkul da jang di imah urang mah jang naon atuh. Beneran ieu. Nah, orang kaya ieu aduh. Dia mentak dibawa ka dieu ge emang niatna si sodakokeun ka didinya kan didinya mah jelema parangangguran kabeh nya gitu. Kayak urang mah geus ya. Ieu barang bagus eta didinya lah sing merenah ngontena gitu. Ayeuna mah aduh ieu alaksana oge boga barang anu anyar teh. Lain ieu ngadenge beja cek babaturan. Bener cenah didinya boga penyakit kesrek gitu. Oh, emang anyar sebenarnya tilau cabeur kumaina kadak jadi deui nih makanya ieu rek ngeun sial mere ieu teh. Aduh anak encan barangnya si dijabah euy. Ya ayeuna mere ieu we heula ieu engke lila-lila mah didinya kabeh kurang dibere kendaraan masing-masing lah. Oh, siap. Aduh, Kendaraan masing-masing alhamdulillah kurang dibere. Aduh, ieu kumaha cara makena euy anu kieu teh euy. Beut-beut we gigi hurung. Beut-beut we gigi hurung. Aduh, benar mah genahnya ngomong nanaon oge. Aya wes ngina. Kata naon eta teh coba ningali coba. Naon ieu ngaranna? Iya tadi orang kaya ada ya kan. Mau tisu teh lap duluna besi kotor. Aduh. Bina ngalap pake tisu bae. Tisu. Tisu bieu tisu magic bieu make. Ade. Sumpah kayaknya besi kotor. Kelolo deui. Cek lain. Atuh kumaha carana make mah? Heuh, aing mah tak dibikeun ka dari ge itu bisa make na. Si eta. Ai sugan enggak bisa, sugan tuh. Ya kumaha orang kaya teh. Lamun aing bisa make. Lamun aing bisa make mah aing mau dibikeun ka salarinya moal. Cara makena Teu teu nyaho ieu teh. Arek buka Google aing teh boga HP, Pak. Kieu ngeuna kieu. Heueuh. Kumaha neunana? Arek ningali tutorna HP aing teh pan HP na ge. Eta neunana bener gitu? iya kesana meureun. Ada tapi juga tungku beneran tunggu sangu. Coba eta aya HP eta ngagoler. Tah si HP tah. Oh, Oh, coba. Coba kepo. Ulah sok ngarusak tuh, Wak. Itu sodakokeun, Wak. Di mana diteurina ieu atuh si eta mah. Di Nah, eta lain. Ya, iya bener sih dari saya di kieu para kijang nu HP ya. Iya. Heeh. Coba di mana tuh Bang bingung. Kayak orang tanyakin kana nyaho. Sanu nyaho? Orang kaya nya teh. Coba ayo ajaran Ieu arek neangan tutor kana Google, aing pan HP lagi teu boga arek kumaha neangan tutor. Di kota teh. Aing Eueuh.